Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taqtahli biha babadil wa taysir wa taqluba biha ani babasari wa ta'zir wa taqunuri biha wa ya nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Kadulur-dulur orang sadaya anu di mana baik ayana mudah-mudahan orang sadaya dengan penampilan dengan Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang dicukupkeun segala kebutuhan urang. Amin. Amin. Dina dinten ieu sim kuring bade ngaijajahkeun hiji amalan anu disebut teh hiji khopi. Gitu. Istilahna ngajaga diri abadu laki dikeun ngajaga diri aya di hiji khopi ieu. Aju urang istilahna pikeun dalam urang berbicara atrapi urang ngomong eta asa bae selalu dipercaya berdoa balik sholat ya memang utama kan modal sholat jadi orang iya selalu dipercaya dan mengucapkan naon baik selalu dipercaya berdoa iya nah itu ujung pikan karena dunjana aja ayah nah berdoa anu paling bagus mah emang karena ngajaga diri main nama dalam menjadi orang istilahna anu ngeroyok tiduan itu berdoa ya kadang-kadang kadang ku batu urang eta lu dirobah ngan bari dibacakeun itu nanti anu penting orang garap ke waktu sholat doang itu berdoa nya tah dulur-dulur boba dulur sim kuring hayang ngagaduhan anu disebut teh hiji kopi sim kuring nyatana lillahi ta'ala diamalkeun nya dikeun urang kana jalan istilahna dipikari ku Allah nah ieu yang berarti urang bacakeun kiwari Bismillahirrahmanirrahim bi hubbi ilahi wa bilatifi sun ilahi zahatu ikan billahi wa tasaffantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi dawami mulkillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amin biyahin ahilin uhilin ahyan sarohyan ahyasin hajabtu nafsi bihijabillahi wa mana'atuha bi ayati wa bi ayatil bayyinati bi haqqi mayyuhdi jama wa yaromin jibril an yamini wa mikail an simal ana yasari wa israfil an khalfi wa ijarail ana simali wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami wa asa Musa yadi paman ro'ani habbani wa khatam Sulaiman ala lisani paman takalam ilahi qada'i hajati wa nuri Yusuf ala wajhi paman ro'ani yuhibuni wa Allahu min wara'ihi muhitun bi wa huwa la musta'anu bihi ala a'da'i la ilaha illa huwal kabirul muta'ali bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gasa kitu bacana dulur-dulur. Amin. Urang baca sakali deui nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi hubbi rutillahi wa bilatifi sunillahi zakhatu fi kanabillahi wa ta'safatu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bidawami mulkillahi bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Biyahin ahilin uhilin ahyan sarohyan ahyasin hajabtu nafsi bihijabillahi wa mana'tuha bi ayati wa bi ayatil bayyinati bi haqqi mayyuhil idama wa hiyaromin jibril an yamini wa mikail an yasari wa israfil an khalti wa ijrail an simali wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami wa asa Musa biyadi paman ro'ani habbani wa khatama Sulaiman ala lisani paman takalam ilahi qada'i hajati wa nuri Yusuf ala wajhi paman ro'ani yuhibuni wa Allahu min wara'ihi muhitun bi wa huwa la musta'anu bihi 'alal a'da'i la ilaha illa huwal kabirul muta'ali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lah dulur-dulur sakitu bacaanana jadi diamalkeunana setiap mantos salat gitu 33 kali sabadu laki eta hiji kopi jadi kagunaan jeung kamanfaatan alhamdulillah abadu laki ieu anu ngarasanan nya istilahna. Jadi dina urang dina ngomong urang istilah capetang selalu percaya ku batur gasa ngajaga diri aya gasa pengasihanana aya heeh baru laki
tah dulur-dulur bok bae dulur-dulur hoyong isilana yang ngabogan disebut hiji kopi mangga simkuringnya terledak kita alap pikeun diamalkeunana. Bener. Tah sakitu bae dulur ti simkuring, boga simkuring adina kasalahan sareng Abah Dulapi, nuhunkeun dihampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.